Ini parah nih. Oh, ya. Oh, ini lagi pada heran. Iya, enggak sih panganan. Mana ya? Hah? Gitu aing mah. Emang jaket kemana eta? Iya, betulan telepon nanyakan ke di mana cenah. Oh, Nah, emang dari ke mana? pas warung teh jajan. Oh, kok aing di tangan kok teketengan tadi tadi ka dia eueuh deh, coba teh ngurut. Kelas sakedeng. Ayo tuh, Heula urang mah ngadaguan heula kana awewe heula. dihayu. Enam wae. Awewe saha ngawewe? Kelas sakedeng. Hah? Hah? Heeh, sakedeng. Geus na. Di gue ti heula urang mah ngadaguan heula. Hah? Ngadaguan heula keur ngadaguan jalma. Ya karep teh nya tuh lah. Iya. Hayu. Mau urang mah jig wae ngadaguan heula anjing. Hayu. Heula. Aing eueuh batur hiang rumasan aja. Hayu. Rumasan alasan. Ieu jadi suku. Suku kunaon atuh? Alasan sih. Aduh. Bintan ke. Rumasan alasan aing mah. Teu nama tunam. Yep. No. Yep, yep. Yo, ngojek tiluan ngojek. Hah? Ngojek tiluan. Mun aya hijab di unggul. Nah, anu ieu masuk disewakeun. Ieu enggak? Ayo. Oh, ieu sok disewakeun? Hah? Yang geus ieu we. Jangan saya. Sok we candak motorna berarti harewas kitu. Yo, candak. Yo, sewakeun. Siap. Yo, disewakeun. Siap. Anjing barudak anjing ieu mah. Obong. Ayo. Ada hiji. Ada hiji. Aduh. Baik. Maju. Awas polisi di itu mah. Aman, di mah ada polisi. Astagfirullahaladzim. Pakai helmna. Bisa ada depan. Ayo. Ayo. Anjing motor aing ka mana ya si budak? Ah. Manawi di dia tadi aya nu ngojek teh di dia. Oh, aya tadi kan itu. Saurang ah. Duaan. Alah nasi budak jeung saha motor aing eueuh. Da jamin teh hari deung. Alah aing nasi budak euy. Hah? Aduh kan. Dia. Ah dia. Di dia. Dia. Di dia. Anjing di jauh. Dia. Pambelikan bensin 50.000. Ah. Ya, pambelikan bensinnya. Lu itu beak bensinnya. Jangan beli bensinnya, pambelikan bensinnya. Pambelikan bensinnya. 50. Ya anon. Bensin 50. Aing euy, bager. Udah aing udah milih. Buru ditungguan bensin. Tapi ditungguan. Buru. Siap anon ah. Oh, sok. Mayani. Non ah. Yo, hati-hati di jalanan ya, Cep. Jangan. Aing motor aing mana? Motor nu aing mana? Yo. Tadi aing nyewa motor mana teh? Yo, ieu acisna. Tuh ewang ieu udeung. Masalah nu nyewana ke? Aya nu nyewa udang. Hah, geus saha? Ah, ieu. Sia teh budak-budak teh goyok. Aya nu nyewa. Yo. Motor mah. Ya, kali itu. Geus aya naon? Nah, motor mana motor aing cai. Ah, sia. Kecil atuh. Apa?
Yo, saya, aing boga ceritanya tadinya. Yo, si mobil ho. Ceritanya. Nah, aya motor sia mah. Nya aya motor yo. Si motor teh tiba dia. Nah, tak tunggar cek aing ge. Nya. Terus kumaha? Kahuruan anjing. Si mobil teh. Kahuruan. Naon teuing ngomong we atuh yang udud mah. Saya tikil lah variasi. Sah, iya nitip sombring dagangan. Aduh, eueuh duit na nama Mang Jack. Wio, sah. Pan ieu namana ge nitip. Engke we duit nama teu kudu ayeuna. Emang sabaraha Mang Jack eta combring? 50 ribuan, sah. Oh, nya tuh sok aya nitip pungkul mah. Sah. Naon Mang Jack balik deui? Iya sah, Mang Jack teh aduh, eueuh keur bensin euy, minjem heula we duit 100. Gampang, oke atuh hitungan mah tinggal motong we tina dagangan. Iya tuh. Naon salnya? Asal lieur ieu mah euy. Kok nitip heula? Tapi kalah nginjem. Kunaon nak? Bungkus saya bensin aya bensin Yo, ieu mah teu mogok, ngan beak bensin budak. Ayo, ajik. Teu aya di dieu mah tebi meser bensin mah. Ih, moal di hadean ieu mah sep bensin, sep bensin. Kok ngera-ngera? Itu pandanya saya bensin. Nah, ieu maneh. Beak bensin. Ang, nakunaon eta rencanganna nuju mabok? Sanes mabok, rencanganna hilang dangu. Abi oga eta tadi. Rada stres di mana ada. Bensin. Oh, nya atuh sok atah. Nya dapet tinu abdi salit mah. Oh, mana tuh? Soknya, abi ka cai heula. Oh, mana tuh, lumayan sih kayaknya. Tuh sing Beak. Lurus. Tapi nya ka imah ngeureun. Nepi ka imah mah. Ya, beli teh hirup wae ieu mah. Hirup. Hanteu. Hanteu. Hirup. Wah, berarti lain mesin lain ieu na ya lain mesinna. Mesinna ieu mah. Aya teh hirup adul, saya teh hirup. Tiiseun anjing. Teu hirup ieu mah. Hirup adul. Oh. Anjing, dirasa. Teu hirup. Hirup tadi adul hirup. Aduh. Teu hirup. Si aing deui. Oh. Mak ya. Oh, soraan. Alah, na ieu mah dibeakeun pisan bensina. Ada saalit ayo, sakieu sakieu. Sakieu kumaha pan abi geus meser 4 liter. Naon sah? Itu tuh. Nyadap bensin nepi ka beak geura. Nyadap bensin kumaha maksudna? Nah, beakeun bensin kurang teh kita nyadap kan ieu da dibeakeun geura. Barang mana yang meuli sabaraha liter tadi? 4 liter. Bang. Atuh tinggal gantian we Kang 4 liter meureun. Alah, 4 liter. Nya cek urang oge mesinna lain bensina. 4 liter, 4 Itu liter. mah apa? 4 liter. Anjing. 4 liter. Mah disadar. Sok. Tuh, di sana ada hirup. Tuhan. Anjing. Gusti. Terus gantian wae lah. Gantian 4 liter. Anjing murah pisan. Ya kayak wae lah 50-an kek. Bayahna. Ya sah. Bensin teh saliter-liter acan 50.000. Nah, mana yang gandangan kita ya nah. Masuk burung sih mah. Bayar bensin teh saliter-liter acan 50.000. Murah anjing itu masuk 50 mah. Setengah liter ge henteu. 50.000. Sep balik wah ayeuna mah. Kang, nuhun Kang. Aing ti heula, aing mawa. Ih. Awu soraan. Layak. Sok anu ke buku. Ih, Pak. Nah, kemarin teh urang teh pengen meuli 4 liter. Jangan meuli 5.000-an. Cih namanya orang panjang. Aing meuli 4 liter mana?
Ah, poho. 4 liter mana itu?